Hei, selamat malam, sahabat-sahabat semuanya ya. Wilujeng tepang deui jeung simkuring Yayat Nur Hidayat alias Yat Beges teh lain guys ya. Yo guys yo dengekeun guys. Urang makan urang Jawa Baratnya. Kalau orang mah orang Jawa Barat kudu nyaba di Pasuruan di Jawa Timur guys, itu orang tuh di Jawa Timur guys. Lain tadi ke Lempang meuli sangu ka warteg aya nu kawin. Lah aing mah nyimpang we heula. Asup we ka nu kawin. Heueuh guys maksudnya. Tapi teuing saha teu wawu. Teu wawu pun capol teh sugan we aya daging. Sugan we aya daging guys. Sajeun geus meuli sangu ge. Ayeuna teh guys puting ayeuna geus keur persiapan ketingali maksudna teh hayang ningali teh peda di Jawa Barat mah kan backgroundna teh nu biasanya nu kalarieu sugan we kitu di Jawa Timur mah ku kulit sapi gitu guys. Backgroundna teh geuning sarua ku kulit tinggal ieu. Tuh guys. Tuh guys. Saruanya backgroundna teh sugan kitu aya di Jawa Timur mah beda jeung di Jawa Barat ku kulit sapi atuh sugan backgroundna teh sarua guys. Tuh tinggali guys. Sarua jeung di urang di ditu. Tuh, 1.000. Sarua jeung di urang. Sugan kudak perit gitu-gitu di Jawa Timur mah gitu maksudna teh. Keur ningali we bae teu wawuh ge pulun capon cok. Tuh beuledag. Geus 1.000 beuledag araramek eta teh. Tarunuheun. Aduh. Ampunannya guys, selamat malam. Teu warawu balik deui ah. Salam.